Terus orang berangkat ke masjid, siap ke sholat tahiyatul masjid. Sholli sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu akbar. Beres duha 8 rakaat, mantas duha sholat tasbih 4 rakaat. Beres diuk dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, langsung maca sholawat 100 balik dur aja. Eta mantep jasa takos gitu tah. Nikmat ngadengekeun mah. Lain ngalaksanakeun boro-boro. Atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu. Henteu kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu. Geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburu teh henteu Jumat. Nu bagus libur geus poe Jumat ulah usaha. Keuntungan dunia sabara duit tapi Jumat, tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga. Coba di dunia paling hebat melinio lah keuntungan poe Jumat, tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat, waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang dideleukeun mah mata hate urang kadinya moal daek, urang usaha moal daek. Namun orang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang keutamaan jeung keagungan. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4. Lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah kaman coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelantas bae. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan didinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu.
ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam 1. Cek kaul deui mah bada asar. Cek kaul deui mah memeh adzan magrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaan malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibentah-bentah ke kieu asa di mana? Tak iya ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor 1 poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cik Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna. Tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu. Dararata. Hayang nyaos malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika
begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arafah wa aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arafah. Untung jasa jelema nu di Arafah. 2 tah poe Arafah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arafah. Geus urang ge atuh poe Arafah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Urang mah ngajipene make ihram, nah aing nurutan di Arafah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arafah Bae di ditu. Ulah nyisiran bahan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat Minal kurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseur getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Ieulah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah moijit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat Coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba si itu. Ji, pan situ mah duit loba ge teu Coba si itu. Cet. Tuh. Ge malaikat. Oh, di itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Allah guys, bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, buka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. yang celengan. Berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe Cisoka.
Da kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial teh babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang, nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah. Cet, deuk mayar ge enggak usah. Ikhlas saya mah. Udah jadi langganan aja dah. Saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karu. Eueuh logak naon direm. Hut. Karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek teu bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji. Berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura 4 hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid teh di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, Yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran fitri. Poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah, eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta meunangna? Pertimbangan cek Sayyidina Umar, salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mantak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus balikan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy ai sia
Goblok sia aing ge rusak salat aing sia. Eta lah mah khotibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia, berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat, ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat, ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar, ulah ngomong, awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah, teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khatib berang lalagaan. Bila perlu main coklat di dieu. Ye, atuh khatibna kudu dula-dula pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khatibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan, ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubah. Diacak-acakan. Tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar, ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah, ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya si hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah nu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, tarjamahkeun. Terus ayat terjemahkeun, wasiat terjemahkeun. Aya diterjemahkeun mah peureuna naon narjamahkeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade teu naon tah beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum. Ayuhan nas tegap ayuhan. Hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur. Geus bandingan bakeun golok. Ai sia takwi usikum naon sia? Hah? Hayu jeung aing main caturna sia dulu. Tah, eta khotibna nu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhanas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum paharata pae. Urang-urang kadinya da ka khatib. Waalaikumsalam. Jangan nonton TV. Aing teh senang khatib kos kitu.
Ya Allah ya Rabbi. Iya kan sholat masalahna. Ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los. Utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis. Aduh. Ieu kuwi bageus tepati. Ya Allah ya Rabbi Karim. Karena perubahan-perubahannya nama dia perubahan sih atau bencana. Kadangin aku orang foto berapa nih. Coba ge, tadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cakang jeung nabi jeung baru lagaan berarti teu sah jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pak Jum'ah terus di Bandung sholat Jum'ah milu begitu sholat Jum'ah waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung lohor nah lohoran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set Pak Jum'ah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas situ harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan engke tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna temenang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji mah pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moh so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut dari dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia ku aing sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia
sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endeu kumaha coba je tah badak salamet rapihan ibadah